Ulah bohong si Adin. Salah ngasup-ngasupan awewe sia ka imah. Nyaho ti saha ieu ka aing? Cak saha ka? Cek saha. Anak sia tuh bebeja ka aing mani ceurik. Ah, perasaan aing main bagus. Itu tuh Samsudin. Nyaho ti sahanya anak aing? Jang waraken itu bapakna Fitri. Serius amat tuh ngobrol. Sia lagu naon ngasupun awewe sagala ka imah. Tegablag akhlak sia. Ulah nyengir. Naon alasan sia teh awewe ka imah? Kula atel ka. Atul. Garoa. Eta ge enggeus ka dipanggarokeun. Lagu naon teh Samsudin adina ditinggalkeun. Wah, kesempatan emas yang ada deketan bapakna Fitri. Sikat ah. Bah, Astagfirullahaladzim. Sasia. Komarudin calon minantu. Ya be, nu kieu jadi menantu aing.